Kerajaan Tarumanagara miboga sistem pemerintahan anu tertib jeung rapih. Raja janten pusior ka kawasan, tapi aya oge lapisan pamimpin anu ngabantu ngajaga kahirupan rahayat. 1. Raja salaku pangawasa utama. Raja Sapertos Purnawarman dianggap minangka wakil dewa di bumi. Anjeunna miboga kawajiban pikeun ngajaga kehadiran, ngalindungan rahayat sarta ngajadikeun nagara makmur. Unggal keputusan raja biasana dibarengan ku restu agama. Tuos, para Brahmana jeung resi. Brahmana miboga posisi penting dina nagara. Aranjeuna janten penasihat spiritual pikeun raja, ngatur upacara agama, sarta ngajaga ajaran Hindu. Resi oge ngajar ilmu, hukum, jeung filsafat ka rahayat jeung kalangan bangsawan. 3. Si ksatria jeung panglima perang. Aya pasukan khusus anu dipimpin ku para panglima. Maranehna tugasna ngajaga kerajaan tina ancaman luar. Boh serangan kerajaan sejen boh ancaman bajak laut di basisir. Ksatria oge miboga peran dina ngajaga katertiban di jero nagara. 4. Kaum patani jeung padagang. Sanajan henteu boga kakawasaan politik, patani jeung padagang jadi tulang tonggong kahirupan nagara. Pajek ti hasil bumi jeung perdagangan dipake pikeun ngabiayaan pemerintahan jeung pangwangunan. 5. Pangawasa lokal, kepala daerah. Sababaraha daerah dina Tarumanagara dipimpin ku kepala lokal anu satia ka raja. Aranjeunna jadi penghubung antara kerajaan jeung rahayat di desa-desa. Struktur pemerintahan ieu ngajadikeun Tarumanagara stabil tur kuat. Ku cara kitu, Raja henteu ngan ukur dipika hormat salaku pangawasa politik, tapi oge dipuja minangka lambang kasucian jeung kakuatan.